Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos Hamdan. Surat ti Muslim Rohingya keur Muslim Bosnia. Rek tepi ka iraha urang jadi kelinci carah. Diburak lirhama nu ngaranjah. Naha teu meunang beda ageman. Ngeupel bebeneran jero kayakinan. Naha bibit buit dipasualkeun ndak kabeh sarua turunan Adam. Ngahaja seler di beda-beda pikeun nyimpaikeun mimitran. Turta lemah lain akuan sorangan, sakadar titipan tinu kagungan. Urang ge boga hak ngicingan, matak tong balilahan. Da incah kamana dulur urang tayan haat ngampihan. Terus ajegeun tangtung urang tadah tantangan bari tawakal. Hayu terus ngalengkah urang teang hareupan puih tiar. Unggul atawa ajur taya bedana. Turta kaunggulan jolna ti mantena lain ti maranehna. Kumaha ulah balilihan jeung asa diteung-teuingan. Pedah kuring teu bisa milu bebela. Da sarua kuring ge teu walak kaya. Saeyeuna tarima doa jeung salam tunggara tinu pada katidersa. Muslim Rohingya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.